Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamana ieu nu keur nyepeng mik teh? Oh. Bapak ulah dianggo mik nanya, urang ngecek suara nu dipayun. Melikorma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Aa pami bade moto abdi tong ti sisi bilih penyon ti dieu ti payun tah. Melat jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap. Ibu-ibu araya nu calikna posisi pasti ieu teh beda-beda, nu sila aya, nu emok, nu teu boga duit, nu keur pararusing, nu keur baringung, oh, nu boga hutang. Sok ibu nuju ngaos mah tong ngemutan hutang. Mudah-mudahan barokah ngaos balik ngaji hutang lunas. Tah ieu nu mareke tiung hejo amin ge meuni tararik. Ieu teh ciri nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salam ridho. Hapunten peda abdi 3 kali maca salam lain naon ieu teh keur nyoba. Tapi ternyata anger we 3 kali abdi maca salam nu ngajawab tarik jeung kompak teh sora aya ibu-ibu. Giliran nu beh dieu duka paraeh ieu teh. Da baringung atuh da abdi maca. Ningali ieu mah disebut hirup darehe. Disebut hirup da teu nyora. Disebut cengcelengan da aroyag. Sok gara urang dicek heula sora ibu. Ulah heuy atuh kah. Nyalah batan di leuweung ari ceuk. Ibu araya. Strepeh bapak. Tuh ingat cok. Bisi majarkeun abdi nu torek. Ternyata ieu sakilo ngan 2 nu nyora. Bari rajan ge aya nu nyora kalah keum. Ngagerem sora jin. Bapak, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Ibu ngawalar salam ridho. Kapaksa sadar didoakeun ku abdi ibu-ibu nu ngawalar salam bapak-bapak sarua sanajan bapak sorak teu ka kuping ku abdina kajeun didoakeun mah arek dawatir karunya. Mudah-mudahan nu ngajarawab salam sing ka surga. Ibu-ibu nu keur nyarepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Karunya terus. Tak keur ngaos mah kudu kitu ceu. Ulah manyun, ulah jamedud tuh bapak tingali ibu-ibu mah hahaha. Da ari keur ngaji mah tong ningalikeun kasu sah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bilang ibadah. Cek angkat triple AA. Kok ditutup. Alhamdulillahilladzi amarona bilang ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mang Banser di dieu tah. Neangan hiji deui. Ukeun hiji deui Banser, karunya mi teu keungeun ngan saurang. Tah kitu. Daripada di sisi di ditu mending dipayun. Katinggalian ku Bapak calon bupati.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Sadayana kompak bacakeun kalimah thayyibah. Akidah kuat, syahadat sing leuwih akurat. Ibu mual panasaran keur maos kalimah thayyibah komo ayeuna keur pangaosan. Dikersakeun nyawa urang dicanak ku malaikat nu kagungan, malaikat Israil Allah nu miwarangna. Mual panasaran bakal maut husnul khotimah. Ibu hoyong maut husnul khotimah. Sok orang bacakan kalimat thayyibah. Tepakannya ku tepakan terbangan we ta itu we ungkul ulah ku hadroh ami teu rame teuing. Ieu santri ti mana Kasep? Al-Fatah tuh Bu sing hoyong gaduh murang kalih jadi santri. Lalu wis karasep ibu-ibu teu gaduh murang kalih jadi santri daftarkeun gaduh parawan teh bikeun ka santri. Sok asli gaduh minantu santri mah barokah. Santri mah da panalinter atau di pasantren teh ilmu kumaha ge diteangan diulik. Mitoha koret dirukiah ku santri mah. Pamajikan cerewet diadanan. Iwa terpakannya nu dipengkeretan menepakan bas Ahmad Ghazali golongan jalmi lintuhnya. So, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bingah nu taya hingga na dina waktos ayeuna abdi tiasa tepang sareng kadang warga. Nunggulam kersana Bapak Haji Anas kalih bojo kalih keluarga. Bingah nu taya hingga na nu luar biasa dina waktos ayeuna abdi ditepangkeun sareng Pak Haji karena nu kadua kalina. Bahkan dioyoban ku kadang warga nu hadirna ge rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak. Sok bantuan nyora.
aya para pamudi sareng para pemuda, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat aparat desa, utamina nusoknya angan ku ilmu agama hadir di tengah-tengah urang sadaya nyaeta para kiai sareng para ula karunya mang panaseun ka dieu geura mang ka dieu di dieu we di dieu ka dieu aya para kiai sareng para ula. Tujuan urang sadaya sarua angkat ti bumina maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Haji Anas ka abdi dina meja ge menit cai merekna ge menit 3 rupa. Aya mineral, aya Pocari Sweet, bahkan aya larutan penyegar cap kaki 3 ngan hanya kal jauh mejana. Cik atuban serta sing aya kahayang pangkadiekeun yo. Kitu. Tuh da kalah dirag-ragkeun. Moga-moga urang sadayana nu hadir dina waktos ayeuna nu caralik di bawah tenda sing parayus munggu Allah taala ke heula tong baka amin. Di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa, muga-muga di akhirat sadayana jara di ahli surga sing kompak tadi lain ayeuna ya robbal. Dina peringatan hijrahna Kangjeng Nabi nosok dipusti-pusti diperingati ku sadaya kadang wargi. Dina ieu wanci alhamdulillah Bapak Haji Anas kalih keluargi memperingati hijrahna Nabi. Nu hadirna ge ieu jalmi menirupi-rupi aya pamaget, aya aya kaum buruh pagawe negeri, aya para padagang sareng para petani. Utami dina ngaji sok dioyoban ku pemain inti teu birek deui dina ngaji geuning lolobana aki-aki jeung nini. Tujuan angkat ti bumi sami maksad bade tolabul nusoknya angan ka ilmu agami teu aya deui teu aya kajabi iwati para ulama sareng para kiai. Hatur nuhun ka Bapak Haji Anas ka abdi mere cai menirupi-rupi 4 rupi ditambahan tageninganan ibi ieu teh ngaranna 7 kurma ngan hanjakal dina ieu meja eueuh cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wanci sok sarajan kapanasan ku cepanasna matahari sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi. Ya robbal. Ibu setiap ayah bahasa kalimat abdi anu ngandung doa komo kaditu ngajak ka surga, mohon aminan ku sadayana. Siap? Hoyong ibu ka surga? Belah dieu bapak hoyong ka surga? Kieu mata kunaon ece abdi teh sok hoream aya lalaki dina ngaji diajak nyorak hese. Da ieu lalaki mah beda jeung awewe mah pemain baku, lalaki mah pemain beku. Sok geura mun kana udud riweuh. Ngajina teh manikat jiga nu khusyuk tungkul, ari cengkat kue erep sapiring. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu acara tadi diawali ku awasan Al-Qur'an. Mudah-mudahan awasan Al-Qur'an sing janten pedoman keur urang selaku insan. Eta awasan Al-Qur'an tadi dipasieu ku awasan sholawatan dibiskalan dituturkeun hempak merebayaksa babarengan. Mudah-mudahan keur urang dieu nu hadir dina ieu patempatan barokah nu maca sholawatan pinangih jeung kabagjaan di akhirat, mudah-mudahan ku Kangjeng Nabi babarengan disafaatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah syifaiha wa nuril wadiyaiha wa ala
sahbihi wasallim. Kela urang dicek heula ibu ieu teh sholawat sipa sholawat obat ubar bisi ibu aya nu keur teu daramang nu keur nyeri tuur aya nu nyeri tuur. Oh ta eta nu diuk nyang hunyar teh berarti cangkel. Sok suudon ka batur. Bapak-bapak nuker nyeri cangkeng barokah kuasan sholawat sipa apapun sakit yang dirasakan di badan ibu dan bapak semoga Allah mengangkat lagi penyakitnya diganti lagi dengan sehat. Wabil khusus kanggo Bapak Haji Anas kalih keluarga pala putra putu sadayana sakula warga kalih bojona mudah-mudahan ku Allah disehatkeun sapapawasna. Oke kanggo pimpinan urang sadayana Bapak Haji Karna mantan Bupati Kabupaten Majalengka yang insya Allah akan mencalonkan lagi urang doakan yang terbaik kanggo Bapak Haji Karna mun cek Allah alus lanjutkan siap lanjutkan mun Allah ayeuna henteu siap kurang sae Allah akan memberikan yang terbaik buat Pak Haji Karna doakan ku sadayana Allah memberikan jalan yang terbaik kanggo Pak Haji Karna untuk Kabupaten Majalengka. Punten Pak Haji ngadoakeun kitu teh abdi mah mahal 1 juta biasana ge. Ieu mah pengalaman abdi kamari sering ceramah di Subang ece dina acara Pak Bupati refleksi 5 tahun jimat akur tadi Kabupaten Subang. Sakali ngadoakeun teh mudah-mudahan Pak Jimat akur sing janten subur Kabupaten Subang ku siwal 1 juta eta teh. Hapunten Pak Haji eta mah nu atos. Eta mah nu atos eta mah. Ih, da mahal atuh aminan warga teh. Sabab di dieu teh ibu jalmi teh henteu sami. Nu boga dosa aya, nu teu boga dosa ge aya. Ngan ieu seueur di dieu teh kaum doa apa? Eta teh doana teh diijabah ku Allah. Bahkan 40 jalmi anu ngariung sami sareng doana wali dina padak moal aya nu ditolak ijabahna sajalmi. Saha wae nu hadir di dieu yakin aya nu diijabah doana ku Gusti. Kanggo Pak Haji Anas mudah-mudahan semakin barokah. Kanggo Pak Haji Anas sakula warga mudah-mudahan sing semakin ibu-ibu bapak-bapak keluarga nak rumah tanggana sakinah. Kanggo Pak Haji Karna Allah memberikan yang terbaik kanggo mantena. Amin ya robbal alamin. 2 juta tak 2 kali. Aduh yuk Pak Haji Karna kalah ngalamun aja. Ampun Pak Haji eta mah sanes nyuhunkeun ngawartosan. Ngawartosan eta mah Pak Haji. Pak Haji mah teu kenging seur emutan. Teu kenging eta mah ngawartosan anu sok anu atos teh sok kitu. Itu tak Pak Haji ulah seur emutan sok we nurutan we ka anu atos. Orang masing sarehat sadayana. Ibu dicek heula tong ka ditepakan Allahumma sholli sok bapak nu harirup nyorak mun moal nyorak mending maot teh sakali. Wadawaiha wa'a abdani wa nuril semuanya wadiyaiha wa ala wasohbihi. Yuk prung ditepakan ku grup santri grup hadroh ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat sok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadawaiha wa wadiyaiha wa ala wasohbihi wasallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat
dunia akhirat sadayana. Allah ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Sakali deui salatullah. Semangat ibu, semakin seueur maca sholawat semakin dekat dengan syafaat. Komodoi ayeuna di bulan yang penuh barokah, bulan yang sangat mulia, bulan Muharram. Habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidilillah. Ya Allah salatullah ala toha Rasulillah mullah ala yasin habibillah. Ulah waka ditepakan aminan kusadayana. Bojona Pak Haji Anas teh saha? Ibu Haji? Hah? Bu Haji teh andi di mana? Pak Haji Edi sareng Ibu Haji Siti Iti mohon atuh tong molotot ibi biasa bae. Da meni nyarekan ka abdi teh. Salah sakitu ge menikat. Itulah manusia. Teu apal manehna genan loba kasalahan mah. Giliran batur masalah saeutik ge digede-gede. Nu eueuh ge diteangan kasalahan batur mah. Nu teu apal dibejaan. Itulah jelema. Matak ibu punten ulah sok aya paribahasa sireum leutik jauh ka ciri ari gajah depak bari badag dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin piraku teu ka ciri mada gede. Kaca urang sarua boga dosa komo awewe sok gede hilap eueuh lain hitut. Naon gede kana hitut. Pak Haji Edi sareng Ibu Haji Iti. Awas pokona aminannya. Siap? Balikan deui. Pak Haji Edi sareng Bu Haji Iti. Tong waka kakerek nyebut ngaranna ke heula encan doana. Pak Haji Edi sareng Bu Haji Iti mugi-mugi ditambih barokah. Putrana soleh solehah ibadah nak makin istiqomah. Kanggo ibu jeung bapak ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sing tiasa arang katejarah ka Mekah sareng Madinah. Hoyong ibu ka Mekah tecekap ku amin tarik hoyong ke Mekah teh kudu dalaptar heula. Sok geura dalaptar. Teu boga duit nyuhunkeun ka Pak Haji Karna. Da, ari ka Mekah teh eueuh perlu dukungan eueuh. Loba duit ge salah kita didukung moal ini tadi eueuh teh. Yuk. Sok sareng salatullah ala toha Rasulillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, bantuan ibu nyorak tungtung nawe wungkul keur ngaji mah kudu jempe. Ai jempe teh naon? Cicing rehe repeh teu ngobrol. Oh, bantuan, pe na wungkul, awas bapak siap temilu nyorak burut siapa.
Da si bapak makalah kieu we. Da abdi mah era atuh dipelongkeun kudu teu nyora. Keur ngaji mah kudu jem. Entong bari ngoprek wae. Heeh. Komo bari ngadon tibra. Awas dirawu kelong. Hirup osok nyeri hate. Oh, tek na wungkul. Komo lamun teu kabagi BL. Sing tadi mumpung aya haji karena. Kapan komplit di dia mah. Aduh, calon bupati aya, ketua dewan aya. Sok euceut teh. Pokona mah lampiaskeun ka hayang euceut, nyora sing tarik. Mumpung loba batu rek dendam mah mending ayeuna. Kuwu aya euceut teh, RT aya. Sok ngan ulah nyalahkeun RT watir. Keur mah RT mah geus megang geura. Hirup teh eueuh kamajuan. RT ripuh teu puguh. RW ripuh wae. Hirup osok nyeri. Lanjut. Komo lamun teu kabagi B. Nu disalahkeun Bapak R. Majar RT goreng H. Awas. Paleba dia mah jangan ada menyalahkan, Bu. Bupati tong disalahkeun, RT komo. Da bupati, camat, lurah, RT ieu teh mengikuti aturan. Nu kabere alhamdulillah, nu teu kabere ge alhamdulillah. Hirup di alam dunia mah Bu, teu boleh urang teh kudu bersyukur. Dibere anugerah kebahagiaan ti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dibere musibah oge alhamdulillah. Salaki mere duit 1000 sapoe, alhamdulillah. Sing kompak. Dibere duit 1000 sapoe, alhamdulillah. Dibere saminggu 3000, alhamdulillah. Salaki 3 bulan usaha tebalik-balik ina atoina kal kausar. Salaki hirup innalillahi. Sok kecet teh bersyukur ka Gusti. Urang ka dieu ayeuna ninggalkeun ka sawah, ninggalkeun tani lewat ngaji. Nu baringung barokah ngaji mah insyaallah bakal bahagia. Ubar bingung ngaji obat galau. Sok atuh atepakan geura cari cing bae. Obat bingung ngaji obat galau. Para rusing nyeri hate rariweuh salaki leungit teangan menyet salaki leungit ngaji. Si eta mah kitu nya kalau dituluy meureun ka alun-alun aja galuh mapai jalan maca waqiah kunaon coba jalan maca waqiah salaki leungit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ibu ulah nyalakeun seseorang urang ge loba kasalahan. Dosa awewe panggede-gedena dosa kasa sama. Kasalaki ngaku keur ngaji mata. Salawe mah 20. Bantuan mobil sedan eta warna hejo awewe ke heula. Cek da maneh mah kitu nya. Ari kudu ditepakan henteu geura. Salawe mah 20. Mobil sedan eta warna hejo awewe zaman ayeuna ngan bisa dan teu bisa. Awas aki tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat. Aduh ningali Pak Haji karena menit ngicep-ngicep. Abdi mah izin dah asli. Aduh ibu hiji deui wios mohon pun. Hah? Oh iya we atunya naon ieu namina ieu le mineral mah merek tuh. Oh iya teh namina teh air putih, air yang amat sangat murah. Murni kumaha. Aduh apunten Pak
Pak Haji Edi, Pak Haji Anas abdi teh karsan ieu teh tos 3 dinten teh Pak Haji karena teh acan wangsul ieu teh 4 dinten malahan make tang duka 5 dinten nya wios teu naroskeun oge dimulai ti Jampang terus ka daerah Sagaranten terus ka Takokak Cianjur ka Bandung wengi di Garut ti Garut terus ka dieu ka Majalengka bahkan nginep teh di Puri Elsas da apal nu ngonangna dewan malah meureunana sina dibayar hotel teh atau apa nu ngonangna ketua dewan atuh deuceuk soalnya Pak Haji Edi mah tidak nyerikeun gitu bahwa dia itu calon rakyat non wakil rakyat itulah kehebatan Pak Haji Edi tepuk tangan untuk Pak Haji Edi sallu ala Nabi Muhammad tapi yos ketang Pak Haji Edi bilih bade pangmayarkeun mah ayeuna we da bade diperpanjang karena san kewong teh jadwal di Cirebon ceuk mun da kedah nama ayeuna ge jadwal teh di Sumedang abdi teh geuning kunaon teh ka Sumedang sanggeus dipikir-pikir rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang kitu ai ka dieu mah da ku Pak Haji Edi puguh di onang moal mubadir lengkah teh pasti balik ti dieu bakal dibarokahan ulah sok nyanyahoanan cicing jeung dibayar di bahanan kumaha Pak Haji Edi we eta mah urusan Pak Haji Anas di bahanan we syukur henteu we piraku gitu dibere duit ge alhamdulillah henteu we mah nya ece piraku da wakil rakyat Pak Haji Anas teh yakin jalmi eling nya bunya sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sok ibu di mangnana aya kacang polong kan bae ngacaprak we lah saeutik mangih ali ti pasir kiri sik ieu Pak Haji karena meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi asik aya simut meuni galing hiji deui ningal kutu di ceoneng ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna aya urang dieu ibu-ibu bapak-bapak jalmi nu huntuna koneng aya cik punten Pak lamun jalmi huntuna koneng jorok henteu henteu eta teh ajaib pan huntu mah di mana-mana ge tulang ceuk jadi lamun aya jelema nu huntuna koneng berarti gugusina teh cikur sallu ala Nabi Muhammad tos tong ka mana karep ibu ngaos 5 menit deui emang siap tepikeun ka jam 3 siap tepikeun ka magrib luar biasa Pak Haji jamaah Pak Haji di dieu mah alhamdulillah diajak ngaji tepikeun ka magrib ge siap tah ieu teh ciri ibu-ibu ahli ngabohong nu dipihormat kersana master of ceremony MC pengatur acara nu mana ieu teh MC teh oh eta nu ngange acuk koneng mohon hatur nuhun Bapak mohon manawi teh kasep MC teh atuh setiap ngaliak sok ganti lain MC nu seuri wae teh jiga nu bogoh ka abdi aduh awas ya Kang ih keur ngaji masuk loba gogoda komo nu ceramahna geulis ka cida matak akang ge kala olohok kieu da meureun gagal fokus sing karuat iman Pak mesti ngeuh abdi ge akur iman mah kudu kuat sabab init ngaji sok loba rintangan dunia mah tempat ujian tempat cobaan komo bapak-bapak init pengawasan di perjalanan yakin sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana majik jikarana aya di dieu rana nu hadir wiyo saur Pak Haji Edi oge rana ge nu penting ngeureuh ibadah ngeureuh ngaji eueuh rana ngeunah euceu mun ngeunah ge laku pugu pangna jadi rana ge bau da Pak Haji karena oge sami anger dijieun nama tinu barokah euceu geus ngahina ka bupati si euceu bau-bau apunten Pak Haji karena ieu mah warga urang dieu mah kedah dirarukiah itu ya yang saya hormati Sohibul Hajat, Sohibul Bet, Sohibul Walimah Bapak Haji Edi Anas Junaidi MM ari MM teh naon cok
Hah? Naon neng? Sok atuh sing tarik MC. Mampermen. Gusti teh. Dasar ieu mah MC error. MMT mampermen. Yang saya hormati Uyan deui Bapak Haji Edi kali ibu kali keluarga selaku sahibul bait sahibul walimah anu dipihormat Ketua DPC Kabupaten Majalengka mantan Bupati kita Bapak Haji Karna yang insya Allah akan maju lagi ke periode yang kedua. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu manawi aya nu mana Pak Kuwu? Oh nu eta alitnya Pak Kuwu teh. Hatur nuhun Pak Kuwu. Ieu teh nu gaduh lemur di dieu, desa di dieu tah Pak Kuwu ieu. Urang doakeun Pak Kuwu sing sehat panjang yuswa. Ibuku nago oge aya. Sadayana jamaah ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia. Wabil khusus ieu banser. Nu beh dieu mah badag, nu beh dieu mah leutik. Banser, ansor, sadayana keluarga atanapi organisasi Nahdlatul Ulama. Ansor beraksi, Banser beraksi. Sakatu, sak miluan. Eta banser ieu kulun cicing wae. Walau panas terik matahari, sejuta kali membela NKRI, bagiku itu harga mati. Ibu lamun nyebut karunya ieu teh da kudu dihargaan. Karena gerak ngajanteng kieu nu mere cai eueuh didoakeun henteu taku abdi mah ayeuna mah rek dihargai karunya ieu teh mantak mang doakeun abdi sing jadi presiden engke banser abdi jadi presiden mang ieu teh rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Bener ibu di lemur ieu sok aya tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil bedul nu tahlil manu harirup eceu ya Allah ieu warga Pak Haji karena urang dieu mah aliran sesat nu maraot tarahlil aya nu hirup arudun. Ibu menyebut abdi ansor beraksi engkatkeun peurupna gitu naon ceuk sok kaluhurkeun peurupna. Awas ya nu teu diacungkeun kelek yeuna peurupna berarti bau kelek nasil harunya batir ansor beraksi sakangkang kaditu nyang hareupna Kang tak kitu banser beraksi walau panas terik matahari ungus sejuta kali membela NKRI, bagiku itu harga mati. Jumbera reka eta teh ibu lagu banser karunya urang hargai sok ece sok mang bisa teu mangga lagu eta bisa teu apal apal ka dieu menta mic hiji eueuh mikna beuh ka dieu keun sok mang mumpung aya calon bupati cek tah sok hek bari kikituan mangna cekelan kuno kenca tah jumbera reka arena majeng jumbera reka arena majeng dengarunahun sorana mereke yuk siap hadrohna sallu ala nabi Muhammad mang abdikeun kanu itu bisa henteu tadi yuk kita bisa henteu cik mang urang sok mang kikituan yuk mang yuk sok ari bisa mah kunaon geuninganan teu wawasan sok ibu yuk jumbera reka are mana jeng ajib jumbara beka kela lain jumbera beka sarua bansen lagi teu bisaeun sadenge-dengeng meureun jumbera
majeng je he merekete he merekete he. Yuk mang kitu mang, ibu mah teu bisa kikituan keperak we. Jumbera reka, jumbera reka, are mana jeng jeng. Jumbera reka, jumbera reka, are nama jeng jeng. ma jeng jeng he merekete he merekete he. Ma jeng jeng he merekete he merekete he. Inilah Banser yang jaya, Ansor yang perkasa. Inilah Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Banser yang paling jaya, asalnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Banser. Karunya ieu mah Banser ieu mah. Laloyo kurang vitamin. Salaki ibu ge nu beh dieu tah ieu teh kurang vitamin. Da laleuleus wae teu nyora-nyora. Berarti lamun salaki ibu leuleus kurang vitamin kudu dibere obat. Sing sering ku ibu dibere sumanget lain susu. Edan salaki dibere susu mah moal ngaji kalah ngagengel we meureun. Heudas aku mah hatur si ucut teh. Hapunten Paji karena ya mau warga tengaan aredan. Sieun abdi mah kudu aredan ieu teh balik ke bawah virus. Sieun abdi mah euceuk jadi ka bawah GR euceuk. Naon ari euceuk abdi nyebut gelo. Aya nu seragaman hejo. Awas nu nyebut gelo rasakeun kudu cekelan. Tong dicekek bisi pae. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Yuk Pak Haji Edi kali keluargi dina dinten ieu teh seja syukuran ka Gusti. Syukuran Pak Haji Edi ajib luar biasa Bu. Teu sia-sia tapi ya. Sabab dina riungan ieu ibu caralik di bawah tenda. Hampura bapak nu kapanasan, hampura emak nu di tukang nu kapoyanan. Anu ganti ngaran tadina Siti Maesaroh jadi Siti Moesirah. Ibu nu tadina Siti Maemunah jadi Siti Moe maneh. Ngan abdi marek nanya heula ibu bisi teu ikhlas jeung teu ridho. Ibu ka dieu ku Pak Haji Edi dipaksa. Kompak aya nu maksa. Diburuhan ku Pak Haji Edi. Dibere duit ku Pak Haji Karna. Oh encan. Cek ibu cenah ulah sok dusta, ibu tong ngabohong. Diburuhan ku Pak Haji Edi. Henteu ari eta na keresek bodas naon cenah. Tidak bersyukur. Acan geus erep berarti barang dahar wae. Nah, di lemur naon ieu teh namina? Hah? Di Trajaya tuh ibu-ibu di Trajaya mah kitu, dalahar we. Kari keresek unggul. Berarti ngajina teh nu penting daek hadir euceuk. Cing dalahar. Pak Haji karena ibu teu masihan duit ka ibu jeung ka bapak. Encan heuh. Kus mudan we nya, heeh. Pak Haji Edi ka ibu jeung ka bapak ka dieu teh henteu muruhan ngan ukur snack mu dikeresekan, betul? Ibu ka dieu nu na motor ku Pak Haji Edi di bensinan. Ibu ka dieu nu kana mobil ku Pak Haji Edi di ongkosan. Nah, bapak belaan ninggalkeun ka sawah macul galengan. Ibu belaan ninggalkeun ayeuna ka sawah rameteun. Padahal ku Pak Haji Edi teu dipaksa, ku Pak Haji Edi ayeuna teu maksa, tapi yakin ibu jeung bapak ka dieu bukan karena dipaksa, lain karena aya nu maksa, tapi urang kabeh oge maksa. Sing tarik naon Pak? Aduh, lumayan rada bangkit dari alam barjahna ya Cek. Ieu Cek, ye Kang jeung abdi mah tong asa-asa cek abdi gesok. Rek nyora-nyora mi puguh. Tuh mun rek maot sakali. Kan dia teh urang teh naon ece maksa. Pasti moal mungkin ibu maksakeun ngaji mun eueuh nu ngadorongna. Bapak ayeuna moal maksakeun ngaji lamun eueuh nu ngamotivasina. Naon anu mata kuat ibu jeung bapak init ngaji
ngaji belaan ninggalkeun tani eueuh deui iwati rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi. Ari mahabbah teh naon Ibi? Cinta. Naon ce? Jadi ibu ka dieu teh karena rasa bareng sarerea rasa cinta. Aduh. Da sok da moal teh nyamung jeung nu edan masuk geura sok cicing hirup matong kapalang edan cakap dige sok da jurig TV wungkul moal teh nyambung Pak. Sok bekaskeun ce mun aya kahayang tong ditahan siap. Bapak awas tong kala dipengkek Pak bisa ngagenok dina ti koro batuk setruk we. Sok da urang teh geus merdeka geus sabaraha puluh tahun merdeka teh geus lila matak nikmati kemerdekaan urang. Cicing di Lemur Kacamatan Raja Galuh Kabupaten Majalengka Provinsi oh Kecamatan Palasa. Hampura atuh aja tong calangap salah. Kieu yeuh ari ngaji candahar teh sok balelol. Sok ibu urang teh cicing di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Negara Republik geus merdeka. Awas saha wae ibu kewajiban tanggung jawab laksanakeun ku urang sarerea utamina nitip ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus dulu ingat jelema garelo ieu bulan Juli Agustusan 17 rakaat codah cobanya batur adan tulis salat kita mah ngahormat meureun lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya subuh nah kitu 17 Agustus si eta mah meureun teu apal sejarah Isra Mi'raj Nabi disangkana teh meureun Kangjeng Nabi dimirajkeun di Sidratul Muntaha teh narima teh titah upacara meureun sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad yuk bareng tepakan rasa cinta telat sih mah telat nu kieu nu kurang susu mah nu kieu yuk rasa cinta pasti ada pada makhluk tarikan sejak lama sampai kini tetap suci takkan hilang sampai datang akhir masa renungkan ngareunah cu tungtung nanti meninggal lau tak berarti teh bener pernah nyanyi teh pernah jadi peserta KDI teh ngan hanya kata asup nominasi ibu jeung bapak ka dia maksakeun init ngaji lain dipaksa ku Pak Edi tapi nu maksakeun ngaji adalah ladang rasa cinta ka Kangjeng bade naros ibu cinta ka Nabi Muhammad sing kompak ulah asa-asa ada salaki ge moal amek ieu Bu ibu cinta ka Nabi Muhammad nah ibu cinta ka Pak Haji Karna sok ieu sok cuyu ulah ditahan yeuh sok lamun cinta-cinta lamun henteu-henteu ada si macana nyebut henteu da si henteu dibere duit ulah kitu sih sok jangan ada dusta di antara kita sia cok ece cinta ka Nabi Muhammad ibu cinta ka Pak Haji Karna alah wadul teuing sok ieu mah sakali deui ibu cinta ka Nabi Muhammad ibu cinta ka Banser eta tuh berarti nyebut cinta ka Jakarta mah karena ada sesuatu sia teh palebah dia mah tong boro-boro urang cinta ke Pak Haji Karna yang namanya manusia akan beda cinta kepada Nabi tercinta boro-boro ka Banser anu eta tuh nu teu kasep-kasep acan ayo matir Banser ieu curig komo ka MC atuh nu kitu cacak urang kasalaki ge ayeuna hajak ka Pangandaran jeung abdi ge bari teu amprok hapunten budak abdi teh geus teu di Pangandaran deui ayeuna mah tah putra anu nemeh ngiring eta teh nu pangagungna nu di Pangandaran mah jadi bisi ibu hayang apal Pangandaran mah ka budak abdi we telepon da budak abdi mah deukeut ka pantai teh matak jeung Nyi Roro Kidul ge ka Piua budak abdi mah
aslina di ditu di Tasik Pasantren Al Abror Kampung Neglasari Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cineam tah eta didinya abdi mah tempat kelahiran margi abdi tos nikah pun anak nu ageng pun anak neraskeun perjuangan di Pangandaran abdi gaduh mandat ti sepuh karsan pun bapak tos 82 tahun yuswana ayeuna tos teu tiasa tos teu kiateun ngawuruk murang kali santri tos 2 sasih teu damang janten dilimpahkan semua pasantren dimandatkeun kepala putrana dibagi-bagi da budakna teh 3 abdi Aah nu kang pangageungna nu kadua Haji Beben nu katilu Haji Cecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep itu tetangga abdi mah kitu da usum ayeuna mah ceu budakna teh panggedena Jaja nu kadua Lili nu katilu Keken jadi lamun digeruan teh Jaliken itu cerebut hapunten baji karena abdi teh tos abade aya 5 tahun aduh ka 4 tahun ya satosna kopi we lah abdi ngalih deui ka Cineam kantenan ayeuna pun bapak tos teu tiasa tos teu kiateun ngawuruk murang kali santri pala putra nu tilu teh dibagi-bagi ka abdi mah nyage ka awewe ece berat ayeuna mah amanat pun biang teh kedah naon abdi ngamajengkeun pasantren ku materi jadi pun bapak mah haram lamun pasantren nu didirikan ku pun bapak ti tahun 78 lamun rek ngalgaan taneuhna lamun rek ngabangun ayeuna bangunanana mun ngaju-ngajukeun proposal teu meunang pun bapak mah aya we nu mere tarima eueuh nu mere wae entong minta magi abi mah ka Pak Haji Edi ge ka Pak Haji karna ah moal nyuhunkeun ngan dibere moal nolak gitu. Alhamdulillah ini teh Pak Haji tos 5 tahun teh ngabangun teh teu acan liren-liren mawi tadi ge pun biang teh nyai kirang semen nyai kirang keusik padamel enjing dinten Senin bagian bayaran siap dangke wengi ge wangsul janten ka bumi teh ah keprok we ece tara mawa duit abdi mah transferkeun ngan bingah pas datang ka imah teh barudak santri keluar reang keur naral alfiah keur ngaraos Al-Qur'an keur sholawatan ece meunang ngabangun pasantren bangunan meunang ladang kieu tah eta alhamdulillah matak Pak Haji karena Pak Haji Edi tong leutik mere abdi mah nya tong kapamang sodako da manfaat yang santri ece matak pohon biang masuk musapan jongnya cenah moal uwi saminggu masih menang beas bantuan mama santri teh loba nu teu mampu alhamdulillah dina mobil getos aya 2 karung kamari ti Jampang tak kitu Pak Haji Edi catak di Jampang mah sanes dewan eta teh nu ngonangna teh mere 2 karung alhamdulillah komo ieu nu ngonang nage wakil rakyat tah era we teu sakarung-karung acan mah alhamdulillah mun seueur murang kali alit pangabongongkeun seueur punya teh asrama Sibian ngadamel beres nyai cenah teu aya kelas pangadamelkeun aula jeung ruangan kelas alhamdulillah beres kamari masjid direnovasi mumpung kene aya apa ami katingali nikmat apa berjamaah beres alhamdulillah ayeuna nuju ngabangun deui ece kanggo murang kali santri putri pidoana mohon tak kitu hapunten Pak Haji karena ieu mah nyuhunkeun doa kitu sanes nyuhunkeun dana sanes nyuhunkeun doa kitu Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, gitu abdi mah di Tasik, taruh di Pangandaran pun anak doakeun ibu pala putra putu abdi teh sing saroleh sadayana. Kalebet putra Pak Haji karena Pak Haji Edi abdi mah menikat naon teh reueus kitu Bu ningalina si horeng Pak Haji Edi teh dewan tapi meuni teu nyerikeun. Kabayang teu tos 3 periode. Ieu teh syariat mah dukungan warga. Warga mah naon Pak Haji teu sakieu-kieu acan. Allah yang memberikan kepercayaan ke Pak Haji Edi. Tah itu Pak Haji, itu teh kebanggaan hese urang teh yang dipercaya ku Allah teh. Leres teh Bu? Banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Wajar itu namanya kehidupan. Ibu ge boro-boro ibu ayeuna Pak Haji Edi, Pak Haji Karna jadi bupati, jadi dewan. Ibu ge nu teu jadi RT acan. Cita-cita mah hayang bahagia tapi punten Ba, dalam ayeuna hidup di dunia moal aya nu bahagia. Da tempat dunia mah tempat capek, tempat riweuh. Dunia mahalun lil balwa. Dunia mah tempat ujian, tempat rintangan. Ibu rumah tangga bahagia. Lah apal. Ayeuna huhuhaha. Teu apal di imah nama eta teh loba hulang-hulang euceuk. Jeung hutang. Cenah si eta mah mani bahagia, ece bohong. Nu bahagia teh bahagiaan, nu senang sesenangan. Mun ece ayeuna keur teu loba pikiran, keur betah, eta teh bonus ti Allah mangpaatkeun keur ibadah. Matak Pak Haji Edi, aduh luar biasa tuh Bu, geus 3 kali mah jadi dewan. Saur Ibu Haji teh cenah hapunten Neng Haji sakieu patempatan. Jadi dewan ge da Bu Haji mah teu gaduh alpar acan. Lah Bu Haji
Keun be abdi ge ku batur macana meuli pajero lah ieu ge aya pajejel-jejel di jero. Tapi Pak Haji karena ngabela warga Majalengka demi umat sami abdi ge demi umat. Pak Haji Edi ngabela warga dapil di dieu sarua demi umat. Yuk urang tingali akhlak mulia na junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin yang bagaimana dalam albar janji diabadikeun wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iwat tawadu. Nabi Muhammad mah jadi pemimpin teh wa tawadu rendah hati henteu sombong seperti Pak Haji Edi. Pak Haji karena sugan teh atuh da baheula mah lain dewan atuh da teh dikawal ku polisi-polisi acan Pak Haji Edi mah kamana-kamana teh nyupir sorangan ajib luar biasa. Itu tong hayang diugung-ugung lah ece. Ieu mah boro-boro jiga Pak Haji karena jeung Pak Haji Edi ece mah kakarek boga geulang hiji hayu we gagaro. Sebel lain. Api-api araratul. Oh, tingali Bu Haji teh singning make geulang gede ece teh. Ya gelang sakit tuh eta teh alhamdulillah pamasihan ti Pak Haji Edi teh. Napakah ti salaki tak kudu kitu neangan salaki mah juga Pak Haji Edi juga Pak Haji karena ulah ngan ngusup wungkul ngusup. Da salaki teh butuh tanggung jawab pamajikan teh kudu dinapakahan. Matak ieu ece ningali salaki pi calon suami teh ulah nu kasep lah anger nu kasep mah bekolot gitu. Edi kikilan tak Kangjeng Ibu tak Kangjeng Ibu sing kompak Bu. Ari ibu cinta ka Nabi Muhammad beki dieu beki namahan beki ngurangan. Namahan. Ieu cinta ka salaki beki ti ece teh cinta ka Nabi Muhammad mah ibu teu hayang. Ayeuna moal aya emutan bisi pasya jeung salaki moal. Bapak lamun cinta ka Nabi Muhammad pamajikan bapak cemburu moal. Moal tuh sungguh tidak punya perasaan. Balas cinta ka Kangjeng Nabi bari mepene budak teh ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad menang sajam kikituan kanyawan ku salaki dicarekan moal. Tapi ajaran ibu ayeuna balik ngaji mepene budak ibu cek ibu teh oh Muhyiddin ya Muhyiddin kanyawan ku salaki ibu keur kikituan mangnya teh dicekek beuheung ibi nah sia teh rumah tangga teh jeung kuring jeung si Muhyiddin cenah bedul ibu ari ibu nyebat cinta ka Nabi Muhammad ibu teh pernah wawuh teh jeung Kangjeng Nabi tuh pernah kenal pernah bertemu tong boro-boro papangih tong boro-boro kenalan telinga ibu dan bapak sampai saat ini abdi pun sami belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kecintaan orang luar biasa? Kenapa kerinduan kita luar biasa? Itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mual aya Palasah, mual aya Majalengka, mual aya alam dunia lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, Bu, dak kasalaki mah yakin Bu cinta berkurang akang ke pamajikan cinta beki eueuh. Baheula mah keur bobogohan komo keur anyar nikah. Meleman pertama jeung salaki ibu boro-boro pas ya hayang hitut ge diplastikan. Hayang kiih ditahan. Giliran ayeuna kang tingali pamajikan teh meni eueuh pisan kasopanan. Liwat ka hareupeun salaki prepet. Eta diuk ge mending hajakeun brot cenah. Salakina teh ngahuleng anyir kenal pot ditu cenah. Ibu, awas watawadu rendah hati. Ieu mah boga geulang, gagaro, boga kongkorong diamaikeun. Tuh jika Pak Haji Edi, jika Pak Haji karena boga dunia teh teu balaga, malah loba amal perbuatan anu mulia, sing loba sedekah jariah, ece mung penghirup keneh, geus di alam barjah mah nyakal moal bisa sedekah deui. Sok ibu ayeuna hayu we geulang di kieu. Isuk mah maot geulang teh ku salaki dipake kawin deui. Mata abdi mah teu hayang boga geulang da. Batak Bu Haji, cenah hampunten cenah Bu Haji, bumi na ge mung sakieu buktosna tadi sur Bu Haji. Lah Bu Haji teh ulah badag-badag teuing lah nyeun imah mah. Bisi maot ti payun urang cenah teh. Mata abdi mah ku salaki ge mamah cenah kita bikin rumah yang 2 tingkat teu hayang. Teu hayang abdi mah bisi maot ti heula. Beres mah urang maot atuh salaki atoheun kawin deui bulan madu di imah meunang urang teu hayang teuing ece. Sok kabayang ku ieu ge meureun ayeuna kongkorong ngagamleng
ulang badak ibu maut ti heula. Aduh kakarek 10 poe ibu maut salaki kawin deui. Mas kawinna gulang ibu. Jaban nu dikawin ku salaki teh awewe balad nu dina grup WA. Yai pertemanan yang menyakitkan. Sing loba sodaqoh jariyah, ilmu sing manfaat, doa anak anu saro. Ibu, Bu, os wihan deui, ibu cinta ka salaki mah geus teu aya. Da boro-boro ibu abdi ge sarua. Nu aya mah ayeuna masuk pasea. Parea-area omong jemedud teu puguh judul teh. Osok kitu teu ece. Tak abdi ge nyeri hate atuh da Pak Haji Edi kamari masa poe tadi tanya-tanya. Basa memeh ka Mekah daerah mah di Mekah keneh. Memeh ka Mekah teh baeud heula ceu abdi teh. Pusing atuh da keur mah jauh ceramah teh ti Indramayu datang ka ieu masalah teh beketut. Ditanya itu ieu teu nyambung, ditawaran hoyong kopi teu hayang. Sugan hoyong nenen. Aing terus teh atuh teh yang naon atuh hayang ge mama jujur sok cenah ika salaki teh tong sok ngabobodo tong sok ngabohongan har ngabohongan pedah naon tas ti mana balik penting-penting teh ngaos maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat eta hapunten Pak Haji Edi hapunten hapunten jadi nu sok matak nyeun ti paseun teh panitia tapi da da wios ece da piraku da Pak Haji Edi mah eling ece nya eling teh Pak Haji Edi. Alhamdulillah ngan abdi mah kaela ce wios lah ka Bapak Dewan ge abdi mah teh era ieu. Insyaallah rindu semakin menggebu-gebu ibu beraan berani angkat ngaji demi cinta ka Kangjeng mapai jalan bantuan Pak ngajugjug kapangaosan ngaji lemur deui teu karasa capena sabab make kendaraan. Wios ibu teu make kendaraan abdi mah cenah leumpang mapai jalan. Luar biasa lengkah sampean lengkahna ayeuna ibu ka dieu keupatna pandangan dosa dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Ibu Bu araya sok cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi seueurkeun maca sholat bari mepene salaki teh sallallahu ala Muhammad sok kitu. Nah, boro-boro ibu abdi getara. Aduh, Nabi Muhammad teh ibu tos teu aya. Nabi Muhammad teh tos teu aya ngantunkeun alam dunia. Kenapa orang cinta semakin membara, rindu semakin menggebu? Beda jeung salaki ayeuna. Sok ibu ningali salaki teh ayeuna mah kalah keung ningali pamajikan teh. Malam Jumat teh boro-boro dikekepan beda jeung baheula enggal nikah. Ayeuna mah kalah dipelongkeun ku salaki teh. Ieu teh pamajikan atawa kunti. Ya Allah, geuning pamajikan teh jadi kieu. Bareto mah susu nur. Ayeuna mah dia toel ge teu oyag-oyag. Dibawa nangkara kalah mirip ceplok nog nampuyak. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Salaki ge bingung ieu teh baso urat nu digegel teh atawa cilok doang. Padahal susu pamajikan eta teh. Sarua da ibu ge sarua ce. Lah, ningali salaki teh boro-boro hayang ngadeuketan kalah sieun ningalina ge. Sare salaki boro-boro hayang ngeukeupaan kalah keung. Sare calangap bari kerek. Bari eueuh huntu ti luhur ti handap bau. Cek ibu teh Gusti salaki teh kalah jiga opak bubuk. Ibu. Ibu. Sok aya mah urang tiru akhlak mulia Kangjeng. Watawadu rendah hati henteu sombong. Nabi Muhammad tos teu aya pakudu kumaha atuh urang ayeuna seueur pewarisna tah di dieu aya para kiai para ulama. Cocok tadi seueur Pak Haji karena cintailah kiai, cintailah ulama. Tuh bere guru ngaji memang kudu kitu jadi pemimpin mah Pak Haji. Cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Pak RT, Pak Lurah, Pak Kuwu, Pak Bupati, Pak Dewan, rek usaha deui lamun teu ku urang. Kiai mah tara usaha, sarungna ge gajah duduk weh. Bari pamere tage urut tinu maut. Atau dipake ngaimaman teh ngajungjurigan. Matak di lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur oco. Astagfirullahaladzim. Ieu ka kiai geus leuwih gelo. Nyebut jurig. Matak satahun sakali mah ieu bere THR kiai teh sarung BHS atuh nu 1 juta oco teh. Sok da ayeuna neangan penerus kiai mah hese Bu, tapi ayeuna bupati Pak Haji karena lengser jadi bupati nah seueur nu hayang jadi bupati. Bapak Dewan komo Pak Haji mah luar biasa geus 3 kali batur mah leuwih aya nu hayang jiga
Pak Haji Edi hayang bisa 3 kali jadi ketua wakil rakyat hese eta teh Bu seueur nu hayang mah tapi jadi kiai ibu maot kiai ti payun saha nu bakal jadi kaderna tah iwati ieu yo jang subhanul yaum rizalul lugud budak nu ngaji di pesantren aa jadi santri satu saat bakal jadi kiai ece mah tong amin da budak nage teh di pesantrenkeun insya iya mah ka budak santri teh menisok ngoyok ece mah naon jang cenah jadi santri teh budug Gusti jang sing rido disebutan budugnya da Bu Haji ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren cenah ladang budug deui ieu MC ngacaprak ladang masantren ngan di pasantren ngalaman budug Pak Haji karena ieu teh pasti pasantren Bu urang Malaus mah terang pernah masantren jadi bupati ieu teh ladang masantren ladang sakola ngan sarua jang lah ayeuna mah keun bae budug oge da sami di mana-mana ge anger tepikeun ka ayeuna tiba heula ge santri mah barud dug da ustadna ge Bu bunga ustadna mah manya ya ustad budug ari ece Gusti ka abdi nyebut gelo tadi ka kiai nyebut jurig ka Haji Edi nyebut teu eling ayeuna ka ustad nyebut budug cek abdi ge ieu mah bener kudu ruqyah yo budug ge barorok ece eueuh budug barokah ngecaprak budug barokah astagfirullahaladzim uyuhan Pak Haji Edi ngurus warga nu kararieu dia mah kuat Cek Nabi Muhammad teh tos teu aya tapi warisna teh para para kiai sok diajarkeun ngaji ku para kiai apal urang teh tata cara salat rakatan salat ti kiai pewaris nabi nu cinta ka ulama sami jeung cinta ka nabi nu cinta ka nabi sami jeung cinta ka Allah nu cinta ka Allah dakhla jannah jaminna surga sok teh ieu banser ieu saha ngaranna teu apal kieu we aya nama atulah mang sanami teh hah patah tata oh orang Sunda tata dalam Jawa mah toto tak lamun diharuk mah tete sok ayeuna Mang Tata jadi banser maot teh Mang Tata loba nu hayang jadi banser loba penerusna tapi kiai ngantunkeun asli Mang Tata moal bisaeun jadi kiai RT moal bisaeun jadi kiai tapi kiai maot RT bisaeun jadi RT jadi lamun bisa manawar ka Gusti teh lah nu maot teh mending Mang Tata heula atau RT heula nya sallu ala Nabi Muhammad naon ku disombongkeun aja awas Kang ayeuna masuk loba jelema nu balaga ku harta ku banda ku pangkat ku kekayaan ka sawah mah jauh suku dilengkahkeun mampu ari ka masjid suku dilengkahkeun deukeut ngadak-ngadak lumpuh betul teu Bu da eta 17 Agustusan wae semen ku sorangan kaduga dipanggul ari ngangkatkeun leungeun 2 Allahu Akbar lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh jelema nu teu kaduga leres hok salat ece ibadah istiqomah tingali kunaon atuh Pak Haji Edi bisa kieu teh barokah Nabi Muhammad bade wafat cocok keuna kana kaayaan Pak Haji Edi jeung Pak Haji Karna sukses dalam ayeuna ibu ngaulaan masyarakat jeung warga sabab naon Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun 3 rupa hiji ummati nitip umat 2 as-salat nitip salat 3 an-nisa cek Nabi nitip awewe kunaon Pak Haji Edi bisa kieu tuh aya doa ti Bu Haji Pak Haji Edi mah bade ka mana we Pak Haji karena mengutamakan dulu istri Pak awas ya Pak tong gagabah turutan Pak Haji Edi istri tidak boleh dihianati istri tidak boleh disakiti komo pamajikan digawekeun teu meunang setuju henteu Cek sok sing tarik tong boro-boro ka kebon ka sawah yo Pak macul komo awewe maknya macul masak gegeroh ngepel ngistrika itu semua tanggung jawab suami yang mengerjakan tepuk tangan untuk awewe asa dibela si eta cicing Pak ulah sok balaga awe mah kudu seneng mata ibu ti ayeuna amalkeun enjing mah timiti poe isuk cicing tong nyararangu tong mararasak da eta teh kewajiban salak moal bisa kieu Pak
Haji Edi lamun taya doa ti Bu Haji Iti. Bu Haji Iti mah Pak Haji Edi bade angkat ke kantor namprak ngemparkeun sajadah. Ibu ge salaki henteu ka kantor rek ka sawah amparkeun sajadah sabab terselip doa pamajikan nu diijabah. Matak bapak memeh ngutamakeun batur utamakeun heula pamajikan. Yes. Sintarik. Acungkeun pereupna. Nah, Nabi Muhammad wae bade wafat nitipkeun An-Nisa teu nitipkeun lalaki, Pak cicing lalaki mah eueuh. Negara Indonesia ge peringatan aya Hari Kartini, eueuh Hari Kartono, eueuh Hari Tata teu aya. Aya Dharma wanita, eueuh Dharma pria. Teu aya Dharma Tata teu aya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di atas kepala, di bawah telapak kaki ibu. Tidak diceritakan di Toret, Injil, Zabur, Al-Quran surga di atas kepala bapak teu aya. Awas Pak sing nyararaah ke pamajikan tong dia nanti tong disakiti matak ningali Pak Haji Edi tadi Kak Bu Haji duh meni amih deui api kabayang ceuk geus kaya pasepuhan tapi menikat mesra manja giliran eceuk ka salaki bapak sia bedul eta pamasak laki nage inung sia terjol teh anakna berarti anak sia eta teh eueuh sopan anak nage ka budakna teh ka inungna teh manggilna teh nyekap ka bapana bokap terjol anak wakap. Pak Haji Edi mah tos sepuh putra anu opat ibu sarukses ku dunia ku harta tapi ilmu agamana penuh matak jadi kebanggaan marulia akhlakna teh anu didambakeun masuk kabayang ibu boga budak tilu nol tina agama budak nu kahiji pinter nyanyi tapi teu boga agamaan budak nu kadua jadi tentara tapi nol tina agama teu bisa huruf hijaiyah hija acan tapi budak nu katilu rajin maca Al-Qur'an hafal mah henteu ibu keur maot rek sakarat nu dibutuhkeun anak nu kahiji nu kadua nu katilu moal aya kabejakeun budak nomor kahiji pinter nyanyi inungna keur sakarat ngadeuketan mamah aku persembahkan lagu yang terakhir untuk mamah eueuh budak nu jadi tentara eueuh agamaan kalah mawa pistol manggil tatanggana saudara-saudara bapak abdi keur sakarat bacakeun Quran dibedil sia mun teu dibacakeun anger tapi budak Pak Haji Edi mah ya Allah Bu Pak Haji karena sadayana alam deh turutanan urang ilmu agamana diwawoi komo ilmu negarana ilmu pendidikanana sarua tingali sukses ku kerjana sukses ku usahana ku pangkat jabatan teu sombong ka indung jeung bapakna kabayang Pak Haji Edi mah bade sakarat nuju bade wafat teh engke teh ditalkinan ku budak nu opat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kerma Pak Haji Edi sodako sering ilmu na manfaat budak nasaroleh ngaduakeun eta nu bakal ngocor maslahat manfaat dunia akhirat nitip ikuti aturan jejak langkah Rasul nitip Pak awewe tong dianati ieu mah budak teh ningali indung teh hayu we ceurik da eta salakina atuh da temperamen teu kop salah musan tampiling sangu teu asak ditajong jeung mejikomna sayur kaasinan dising-seringan ku lehona atuh pamajikan teh ngageunggeuyik tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan atuh areling usak asik bari teu ngawurkeun 1000 acan ada boro-boro ibu Pak Haji karena ge ngahulang wae tapi wios ketang ceud ari kamu balik mah tara diulang alung tapi engke ari balik sok disakalikeun sallu ala Nabi Muhammad panggil Pak bojo seperti Pak Haji karena Pak Haji Edi dengan kata bahasa yang mesra komo lamun jika Kangjeng Nabi ya Humairah wahai bidadariku, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibu ku salaki disebut gitu? Salaki geda eling mikir heula. Manya hidung ya Humairah. Ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Sesuaikan we jeung saldo atuh ceuk. Mun kitu sapertos Pak Haji karena Pak Haji Edi ATM pinu saldo loba. Pantes apih mamih teh. Ieu mah, papi mau kemana? Mau macul nih ada geuleuh. Mami mau kemana izin ya Pi? Mami ada janjian sama ibu-ibu di grup WA. Emang Mami mau kemana? Mau ngalah tutut.
serasikeun panggilan teh papi mami mun papa mama ami klop kitu mun abah emak abi umi ngan sok aya nyebut salakina teh bunda bunda tak berarti salakina panda panda mulyakeun istri Pak ami barokah sapertos pajikarna sareng Paji Edi memeh batur teh pamajikan heula ieu mah da menika pamajikan teh meuni sok asa nyepelekeun akang teh sukses usaha teh tuh aya doa tinu jadi pamajikan padahal mah teu sabaraha bapak teh tukang ka sawah macul di sawah batur tapi kunaon meuni bahagia geuning rumah tangga teh si goreng pamajikan sok ngadoa ibu teh bari nyeri hate ningali nasib salaki ya Allah abdi teh lain teu hayang jiga batur tapi kelaanan abdi teh kudu unyak anyu ka Bang Emok mah mending kene ngadoa we da sok aya di dieu Bang Emok kitu di abdi ge loba ih masuk ngarabring ungal perbo teh ka imah Cooda dipingpin ku Cek Eti jeung Cek Isah jeung Cek Kokom tu araripet we kieu yo saya berjanji cen ih lain kitu hayang barokah rumah tangga tingali Paji Edi Paji Karnata para kiai para ulama bersyukur ngadoa teh ya Allah salaki abdi tadi ka sawah meunina langsa tonggong hidung suku jebrag tonggong hidung huntu koneng salaki abdi ti jam genep ini ka sawah batu rek buburu bari manggul naon cu manggul doran da pacul nama ditungtung nu dipanggul mah gagangna ya Allah abdi hayang barokah rumah tangga karena doa pamajikan bapak diijabah teu karasa bapak teu sadar geuning barokah si goreng pamajikan ngadoa bapak keur macul di sawah teh ibu teh ngamparkeun sajadah tulis salat 2 rakaat tuluy ngangkatkeun panangan Allahumma in kana rizki fi samai fa'anzilhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah ngadak-ngadak salaki nu keur macul katingang kalapa wa in kana fil ardi fahrisu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah burusu teh kapan belut nu kaluar ecok tah Pak ulah sok balaga ka pamajikan teh ieu mah ditunjuk-tunjuk awas bapak sia menyepelekan wanita naudzubillah sabab ku Allah wanita sangat mulia diciptakan dari tulang rusuk tulang naon Bu lain tina tulang kepala Pak berarti pamajikan bapak teh tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga jadi nu kudu usaha teh salah yes pamajikan teh lain diciptakan tina tulang pundak berarti istri bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga jadi nu kudu mere duit teh salah ibu mah kudu cit sing tarik keun antau we pasti na yusa sesuai heula pamajikan bapak teh lain diciptakan tina tulang kaki berarti istri bapak tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon Allah nyiptakan awewe tina tulang rusuk nu deket jeung hate itu tanda istri bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya tepuk tangan untuk awewe ecet teh jiga nu teu boga dosa usap dada tong balaga geuning eta geulang meuni loba ece mah gawe cicing di imah ting mana tuh salaki nu usaha salaki nu ngesangna kewajiban istri ka salaki tumut turut cek salaki nyangu hidup lalaki cek salaki masak yes lalaki mata ulah ada uang abang tidak ada uang abang ini salaki loba duit mata semeuli geulang meuni ditatawaran arek cenah mengpung beurang giliran gelang dijual mah Gusti muru kusunu aik gelang aya mah dibere goyangna ge salaki teh meuni goyang gayung eueuh gelang mah teuing da ceuk leungit goyangna teh tinggal gayungna we wungkul istri solehah mencintai suami sepenuh Bu Haji Iti sur Haji Edi teh hampura mah geuning jadi wakil rakyat teh teu boga nanaon urang mah urang ngabela rakyat teh sur Bu Haji Iti teh bapak eta nu barokah mencintai suami sepenuh hati apapun keadaan salaki ditarimakeun ku ibu teh balik ngaji hareupeun salaki tatong buketat beketut nyaruakeun bobogaan batur tiung atuh maksudna teh mas ulah ece hareupeun salaki ami semangat tani ami semangat kerja hareupeun salaki mah ibu ulah kalah jamedud ibu-ibu solehah mah deket salaki hareupeun salaki teh daek ngadang danan diri lain ngadangkak
ngadangukeun obrolan salaki no jeung jiga dangkak. Salaki ge reuwaseun meureun dungkuk dangkak teu puguh mah. Oh kan liwat loba batur tuluy kieu. Salaki teh reuwas kitu aya bakakak hidung cenah. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ini ka sawah, ini ka kantor, teh ulah ka imah tatangga arudunan nyeureun sebelah. Ieu mah balik ti kantor ge ih salaki teh. Pamajikan teh meniri ngadaguan salaki ayeuna mah lawung. HP-na teh tuluy dikotek-tak, dibacaan, dibukaan. Salaki ge da teu gelo atuh euceu. Salaki ge mikir, hapus pesan sebelum pulang. Kang awas, rumah tangga tiru alak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyakiti, hormatilah istri seperti Pak Haji Edi, Kabu Haji Iti, seperti Pak Haji Karna, Kabojona. Kita hidup bahagia, ingin itulah ngan usaha wungkul, tapi orang intina di dunia bukan untuk bahagia, tapi untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonus hadiah ti Allah, eta bahagia jeung senang sok mangpaatkeun mata kurang sing bisa ngajaga panca indra lain Pancasila. Boga leungeun, boga suku, boga soca, boga cepil. Yuk anggo keur iba. Kiai sok ngelingan eling-eling dulur ibadah ulah beurang peuting ulah bisina kaburu hanya kal geus paeh mabu urang teu sodakoh keur hirup geus di alam kubur hayang balik deui hayang mere ka batur hayang sodakoh moal bisa. Dunia nu dipake sombong geuning geus maot mah ditinggalkeun. Naon nu rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Nitipnya punya ulah mamawa amal batur da soleh ge bakal maot atuh engke ku soleh naon nu rek dibawa. Lamun euceu maot mawa nu soleh, manya soleh maot mawa nu tata eueuh ti ditun. Lah sami henteu presiden, henteu Pak Bupati, henteu Bapak Dewan, urang oge rakyat jelata geus maot mamual aya nu dibawa imah gedong ayeuna di alam dunia geus maot mah anger urang teh cicing dina jerotan. Dibalikeun deui ka asalku Allah baheula urang diciptakeun ku Allah asalna tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balika ka imah engke mah nya cenah da urang da ge hirup keneh geuning eta balik kalah rek ngaliang kitu imah rek dikamanakeun. Heueuh da meureun euceu mah balad jangkrik si bapak balad ayeuna rinyuh isuk teh kahujanan jadi hiber jadi siraru meureun nya ceu. Lah geus moal bener ngaji jeung pasien mah da dilila lagi moal nyararambung ieu ceu. Oh, ibu nungaran maot ngadodohonya cenah ibu bade maot abdi oge sarua mang tata komo ece teu apal maot mah nya duka Pak Haji Edi nu ti payun duka abdi nu ti paneuri duka sabalikna abdi nu ti pengker tata nu ti heula gitu. Muhunkeun be atuh MC we nu ti payunna MC we ece tong sararombong lah yuk sagadage titipan ti Gusti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulia kacida Pak Haji Edi ngayakeun ieu acara tasyakur bini mah tos dilebetan ku sedekah ta ieu teh geuning abdi gadi pasien Pokari Sweet ieu teh 7 kurma hapunten Pak Haji sanes abdi nampik rejeki nanging abdi teh emut ka supir sareng ka budak. Karesan Pokari Sweet teh karesep supir abdi 7 kurma karesep budak abdi matak mending karesekan we Pak Haji tapi manya dewan ngeresekan 7 kurma hiji hapunten Pak Haji hapunten itu hapunten itu segala aturan disuguhkeun bingung abdi mah eucuh aya anggur aya cau aya jeruk aya sagala ngan ukur dipelongkeun we. Ingat ka budak nuker di pasantren karesepna jeruk jeung anggur. Buyos atur nuhun Pak Haji pokona malah doakeun Pak Haji sing sarehat paranjang yuswanya keluarga Pak Haji Edi amin ya robbal alamin. 2 tos aya pangaosan ieu riungan Pak Haji 3 aya islahin bainana silaturahmi ibu barokah silaturahmi teh bakal panjang umur loba
dulur lain duit ya karena duit we tak engke geus loba dulur mapan moal hese abdi tepang sareng Pak Haji Karna abdi tepang sareng Pak Haji Edi komoda Pak Haji Edi manu gaduh alfukahna ieu teh silaturahmi tak insyaallah geus loba dulur kieu mah abdi moal hese balik bakal menang doa karena duit kajen abdi mah teh dibere duit oge asal balik menang amal amal ya manggeus lah urang palasah manggeus lah asli ieu mah ruqyah isuk mah Pak Jadi mudah-mudahan ibu kubarokah ieu nu tilu perkara aya silaturahmi pangaosan oge sodako kalayan Pak Haji Edi tujuanana ikhlas karena Allah pasaufa nutihi ajron adima insyaallah Allah akan memberikan pahala nu berlipat ganda sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana Cipeujuh Jalan Cieureih meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanestu hoyong dipanjangan waktos natos tanya kapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi